atuh lamun teh mah terjadi ka urang hek urang teh mungnya maka tekadkeun doraka sanes berarti nolak ingkar kana hukum tapi ngebluk kurenya pang-pangna mah sieun we nya urang mah hawana teh bisi kumaha teh gitu adus ieu tas dibelah kumahanya bisi kumaha jeung deui ceuk dokter ge jangan terkena air selama minimal 7 hari. Gering hareeng geuning sok aya dina catatan eta lain stiker atuh catatan di rumah sakit dilarang mandi 3 hari sok aya nu kitu nya komo ieu tos dibelah beuteungna sanajan secara hukumah wajibnya. Salajengna wasunanuhu da urang masih kena arosok adus wasunanuhu kamari mah nu parduna nu wajibna niat jeung ngawalatraan sakabeh badan kucai ayeuna nu sunatna berarti nyarioskeun pasunatan adus. Kamari pardu adus 2 ayeuna pasunatan adus aya 5 seueur keneh pasunatan anaknya langsung wae atuh nu 5 teh naon wae hiji at-tasmiyah maca bismillah lamun di luar WC keneh dizohirkeun bismillahna bismillahirrohmanirrohim ngan lamun geus di jero WC dina hate dikeretegkeun berarti ari ngeureuteg teh naon ngobrol ngan dina hate teu aya sora teu aya aksara teu aya aksara ini benernya lamun diperagakeun mah bismillah teh ada hararese atau nyontoanan ada henteu ka kuping nah hate we nya maca bismillah urang mun adus osok maos bismillah alhamdulillah tuluy kumaha nomor kaduana disunatkeun deui wal wudu sunat wudu heula memeh adus teh sanajan engke ku adusna teh kan ari adus teh ngilangkeun hadas naon ngilangkeun hadas agung hadas gede bahasana ge jalma adus rek salat teu wudu heula sah eta teh sabab hadasna tos leungit sanajan keur urang mah ari rek salat teu wudu mah anger nya teu asa naon teu asa ngeusuci tina hadas kan ari wudu mah ngaleungitkeun hadas naon hadas alif ari adus ngaleungitkeun hadas ageung maka ku ayana adus hadas ageung dileungitkeun hadas nu alit ge ngiring leungit asal keur adusna ulah ngagosok-gosok eta we naon nu mantak batal kitu naon palawangan hareup tukang digosok-gosok keur adusna teh eta we terus digosok-gosokna teh ari kitu mah jadi batalnya tah ieu mah lamun secara umum di banjur ku ayana adus teh hegrek salat maka masing teu wudu ge salatna sah ngan ari geus biasa sok wudu heula mah nya wudu kitu nya ulah dileungitkeun. Tak ieu memeh adus aya kasunatan wudu heula. Osok urang wudu heula memeh adus. Osok sakepeung. Wal wudu'u kamilan qoblahu wudu anu sampurna teh kumaha? Jiga wudu biasa we. Mimiti niat ngumbah beungeut, ngumbah leungeun, ngusap sirah ngumbah suku ditambah pasunatan ngusap ceuli tuluy aya deui anu diikhtilafkeun ngusap punduk arek masoknya hitung-hitung naon ngaberesihan punduknya mangga eta oge nya kumaha niatna wayan wibihi al muktasilu sunnatal gusli intajarodat jinabatuhu anil hadatsil asghar wa illa nawa bihil asghar wa imrodul yadi. Tah. Niatna teh niat sunat adus. Da ari niat mah dina hate teh nya, ari niat teh naon? Tujuan urang bahwa ku wudu urang teh niat rek naon?
rek adus ya. Niat wudu tapi rek adus tak kitu nya. Lain niat ngilangkeun hadas alit. Eta mah salaresna mah anu hese mah ngeuretegkeunana ieu kudu kumaha bahasana nya. Da ari ngaran-ngaran ngeureteg mah ngangge naon? Ngangge bahasa, tapi ari tujuan mah teu kudu naon? Teu kudu dikeretegkeun. Urang gaduh tujuan wudu eta rek adus gitu. Pas sunatan adus, asalkeun gaduh tujuan. Pasti ku urang wudu rek adus ge urang teh gaduh naon? Gaduh tujuan ya, gaduh niat. Ngan pedah lamun diobrolkeun hese ngobrolna teu nanaon nya, sanajan teu bisa diobrolkeun ge. Maksud teu bisa diobrolkeun teh bakal jadi pabulit ngobrolna, bisa diobrolkeun ngan butuh waktu anu lila. Niatannya wa imrodul yadi ala ma wasolat ilaihi minal jasadi wa yu'abbaru an hadal imrori bidalki. Nomor katilu dina adus teh sunat ngaliwatkeun leungeun. Naon maksudna ngaliwatkeun leungeun teh ka mana diliwatkeunana? Diliwatkeun kana jasad, tujuanana mah pikeun ngagosok-gosok. Kieu atunya. Mun di shower atawa di urang mah eueuh showernya, siukan. Tah sunat. Liwatkeun leungeun teh ka dieu nya. Anu ka tepi we nya. Bisi naon? Bisi aya nu ngahalangan. Mun aya nu ngahalangan mah kikieuanana jadi kumaha? Jadi wajib sabab keur ngaleungitkeun hahalangna. Tah, ieu ngagosok-gosok teh hukumna sunat. Osok orangnya digosok-gosoknya. Bahkan orang masuk sakalian bari ngaruru nya. Ku batu. Tah, sunat eta teh. Wal muwalatu. Nomor kaopatna nyaeta tuluy wasabaqo maknaha fil wudu'i. Tuluy teh kumaha maksadna? Kan ari dina wudu mah tuluy teh ayeuna ngumbah beungeut, tuluy ngumbah leungeun, sabsirah ngumbah suku, urang mah sok tuluy nya. Tapi kan bisa wudu teh dicicil teh kumaha? Mun ti dieu rek kajangala teh di dieu ngumbah beungeut tungkul. Gidi itu di WC Pak Udin ngumbah leungeun. Gidi ka ditu di sumur Balong Bimarna musab sirah. Gidi di Lebak Cikamuning ngumbah suku. Takan kitu ge tiasanya asalkeun ieu ulah waka kaburu naon? Buru garing. Tah. Sunatna dina adus ge sunatna teh tuluy. Maksud tuluy teh kan adus ge sah sapotong-sapotongnya. Sapotong gambaran naon gambaran mun baheula mah nyenong di masjid ari boga adusaneun kan ulah cicing di masjid teh nya haram. Adus we heula sapotong diniatan. Tah ieu teh sunat nama tuluy. Maksud tuluy teh nya harita keneh tuluy ngumbahna teh dugi ka purna ulah nepikakeun pundah pindah tempat. Ayeuna adus suku wungkul engke nepi kana bujal pindah deui, nepi kana beuheung pindah deui, nepi kana sirah nya. Dina pada tiasa naonna? Tiasa dicicil. Dengan ari make baju meureun kaburu kumaha kaburu garing, tapi dina adus mah aya nu ngamenangkeun sanajan geus kaburu garing. Ngan anger pas dina waktu nu terakhir sae disampurnakeun deui. Tas sunat nama tuluy langsung harita teh di banjur.